Jam sabaraha ieu nya? Abah sayang geningan geus hudang. Geus atuh mah, abah geus hudang. Pasti capeknya urut kamari peuting. Nyonya atuh mah, patak abah nepi ka kaberangan kieu oge. Abah teh kajin sarapan ayeuna moal. Moal kede sarapan mah. Aya nu mending nyusu heula. Nya atuh urang neu heula susuna. Nya mah, mah peuting ngadenge teu. Aya nu kakatrok kana panto imah urang. Henteu mama teu ngadengena naon. Emangna kumaha kitu, Bah? Wah, piraku. Da ku abah kadenge jelas pisan. Aya nu ngatrok panto imah urang. Pantesan atuh Abah teu konsentrasi. Nah, atuh lain dibuka pantona ku Abah. Mak, kok teu apal we. Apaan abah keur kakagokna? Nya keur enak-enakna nya, Bah. Bah, ninggal handphone Ma Eti teu? Tuh. Biasa kita lepas di suspengan gua sama Eti. Bosen, Bah. Bosan kumaha? Ayeuna mah daripada nyepengan handphone, mendingan nyepengan jimbot nu Abah. Teka mana nih isuk ini menigus gelis kieu. Ka pasar naik, inai rek ka kebon. Nya atuh neni, tek naon deui inai mah mun teu di kebon, ka sawah. Halus naik, lamun eueuh petani, orang kota rek dahar naon sok. Nya bener neni. Neni, tadi peutingnya urang balik di warung nempo awewe dedegan teh jiga si Maotong. Buah-buah naik, terus kumaha? Nya da teu katempo jelas. Lumbangna teh gancang. Nai masuk bikin Nani penasaran. Ih, sarua inai oge penasaran. Kabayangnya lamun emas si Otong balik di Saudi. Jigana mau duitna loba meureun. Ya pasti atuh eta mah neni. Moal siga inai unggal poe gawe, tapi angel we hirup mah miskin. Ulah ngeluh miskin Nai. Maha neni. Inai boga jantung, hargana 5 miliar. Inai boga ginjal, hargana 5 miliar. Boga kornea mata, hargana 1 miliar. Jual we eta na. Sampurasun. Rampes. Hehehe, ya Jon. Kejar Jon. Di dia. Oh. Aduh. Aya naon? Isuk-isuk geus ka imah Abah. Iya, Bah. Ojon teh keur butuh binih jagong, sugan di Abah aya keneh. Oh, benih jagong. Kabeneran aya keneh. Halus atuh kitu mah nuhun. Sami-sami Jon. Jon. Puting mah Jon. Aya nu kaketrok ka imah Abah. Tamu meureun eta. Nyaeta Jon, ku Abah teh dibukakeun pantona. Pasti kerja minjannya kerja senuan ada. Ya Jon, tapi lain gara-gara eta oge. Abah teh mukakeun panto teh. Gara-gara naon, Bah? Eta mah Jon, sorana jiga mana si Otong. Waduh. Buah benar eta. Nya sugan we tuh Jon, eta mah saukur alah halusinasi Abah hungkul. Sugan we eta mah saukur dengan Abah hungkul lah. Oh, tapi Jon, da tuh ngeganggu konsentrasi Abah keur taeun atuh Jon. Wah, penting seru taeuna. Wah, Jon, Wah. luar biasa. Teu nyangka si Ima Eti mah jeung aya gaya koprol. Jeung eta si Ima Eti ternyata resep lalaki anu pendiam. Pendiam kumaha, Bah? Diam-diam transfer duit, Jon. Balik di mana, Cek? Balik di pasar, Eti. Eti rek ka mana wayah kieu? Rek ka kebon? Nah, wayah kieu karek indit. Abong-abong panganten anyar. Cuman ya apalan wae. Apal atuh Eti. Tapi Cek, kamari mah si Abah nege kurang konsentrasi. Nah, bisa gitu.
Cenah pas keur sosonoan si Abah ngadenge aya nu ngetrok panto. Buah-buah bener iya mah. Bener kumaha ce? Tadi peuting Inai ningali Manonot keur lempang. Tapi tepati jelas cenah. Waduh, berarti anu ngetrok panto si Ma Otong. Bener iya mah Eti, Ma Otong balik. Kumaha tuh lamun si Abah balik deui ka Ma Otong. Nya tompo we, Eti mah moal cicing. Nya bener Eti, da ayeuna mah Eti geus sah jadi pamajikan si Abah. Basa peuting kumaha malam pertama jeung si Abah? Aya keanehan ce. Aneh kumaha? Si Abah nu kajepit, Eti nu ngajerit. Istirahat Cesku. John. Nya atuh John, ngaso heula. Isuk tidur, capek atuh gawe wae. Heeh, bener istirahatkeun ulah sampai teuing. Nya John. Ari Ojon rek ka mana kitu? Eta rek nampo kebon. Kamari dipacul. Rencana mah hayang dipelakan jagong. Hade atuh John. Ya cikeneh, ti masih Abah minta binihna. Oh, Ojon teh bieu teh tas ti imah si Abah. Heeh, nyimpang sekalian minta binih jagong. John, kamari peutingnya urang nempo aya awewe dedeganana jiga si Ma Otong. Lu bener, Nay. Bio oge cek si Abah, tadi peuting aya nu kaketrok ka imah si Abah. Wah, buah-buah. Eta si Ma Otong datang ka imah si Abah. Waduh. Ojon mah sieun si Abah jeung si Eti pasea atuh, Nay. Moal naon atuh John eta mah. Nah jeung moal naon? Wajar atuh salaki pamajikan parasea mah. Terus kumaha? Anu teu wajar mah lain salaki pamajikan tapi mesra. Sampurasun, rampes, geningan ini geus balik di pasar. Kumaha? Pesenan ece aya henteu? Aya ce, tapi hargana mahal. Kan bae atuh mahal saeutik ge. Soalna ece geus cocok make bedak merek eta. Nya atuh ce. Ce, peuting tadi Inai nempo awewe dedegana jiga Ma Otong. Aduh, kumaha atuh karunya si Eti? Matakna ce, neni oge paur. Bisi si Abah balik deui ka Ma Otong. Moal mungkin Neni, soalna si Abah geus nyari hate ku Ma Otong. Secara atuh dihianati. Nya bisi we atuh ce, sahanu nyaho. Karunya we kata si Eti bakal ngamuk. Tapi mendingan diriungkeun heula, bener henteuna eta berita. Nya bener ketang, mending diriungkeun jeung Inai. Neni dagolan sakedeung nya. Ece rek ka warung heula meuli opian jeung Neni. Kade ce ulah waka keluar imah, bio oge di jalan keur gede angin. Gede angin kumaha ari Neni? Meni teu percaya ece mah. Tuh tempok ka jalan. Anu naik motor oge kabeh nyerepangan stang. Bener Nay, eta nu dicaritakeun ku Inai teh. Nyaan Abah ngan pedah tepati jelas. Maksud Inai tepati jelas teh kumaha? Nya raraina nya maklum we atuh dan nempona ge ti peuting. Cik kumaha ciri-ciri awena Nay? Ciri-cirina ditiung. Mamawa kantong. Tah, kumaha we siga rek nyaba? Ari kitu mah tuh can bogoh eta mah si Otong Nay. Tapi kan cek Abah aya nu keketrok anu panto. Bener eta mah halusinasi Abah we. Geus lah ulah loba alesan atoh nya Ma Otong balik deui, rek rujuk deui nya. Geus Eti, da eta mah cantang tuh bener henteuna. Tapi kan cu, si Abah jiga nu atoh aya peluang rek balikan deui jeung Ma Otong. Nya moal atuh mah Eti, Abah mah moal kitu. Moal teh ayeuna hareupeun Eti. Aya naon atuh Jon? Ojo dek udah gunung gelo. Mana Jon nu gelona?
Itu tuh. Kek. Iya mah siga awewe anu tadi puting inai nempok. Tuh, mawa kantong nya. Tuh, Nay, maneh mahnya matak dan Nay. Ulah nyebarkeun berita hoak. Tuh nya kabuktian eta mah nu gelo. Terus enak kumaha ieu? Itu. Tah, nama abah rek bulan madu. Nya John, ulin atuh dam mampu. Ai mampu malain ulin Eti, tapi naik haji. Abah, kadieu. Abah, kadieu asup, Bah. Suara si Manonot. Emang buah-buah benar balik. Mengpeg si Ma Eti. Emang orang mau pole. Mamam. Abah, kadieu asup, Bah.